Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh ka memet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 58 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun saketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 58. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung des. Nimas saleresna mamang teh ieu teh aya carioskeun anu kalintang penting ka Nimas. Ceuk Mang Dayung bari neuteup ka Nilam Kinasih. Aya carioskeun masalah naon, Mang? Tapi sateu acan hapunten ieu omatnya satos mamang ngadugikeun ieu cariosan mamang ulah dianggap mamang banyol, ieu mah serius daria. Cek Mang Dayung. Atuh soal banyol mah mamang geus jadi pawangna, Mang. Ku ayeuna mah serius nih Mas, sanes banyol, serius ieu mah. Nyasok atuh rek nyarioskeun soal naon mamang teh? Kieu nih Mas, basa Ki Doger masih kene aya di dieu. Harita Ki Doger teh kantos nyarios ka mamang. Tak Ki Doger nyarioskeun upami mah caroge Nimas buktos Daden Jaka saleresna mah teu acan maot cenah eta teh Nimas. Mimiti nama Nilam Kinasih olohok kadituna belengeh weh seuri meureun nganggap omongan Mang Dayung teh henteu leuwih ti bodor. Tuh pan ngadon gumejeng ari Nimas mah pan memena oge mamang ngawartosan omat ayeuna mah nganggap carios sama mamang teh banyol, ieu mah serius duarius Nimas. Erek teh kitu kumaha atuh, Mang? Tos jelas
apanan Kakang Jaka teh ngantunkeun. Malah mamang sorangan panu ngiring ngurobkeuna oge. Kari-kari ayeuna mamang nyarios kitu. Buah-buah mamang teh ngalindur meureun mang. Nilam Kinasi pasti moal percaya. Geus jelas-jelas Panden Jaka teh maot hareupeunana. Ari ayeuna Mang Dayung nyarita kitu. Pasti nganggapna caritaan ngawur. Sanes mamang ngalindur nih mas. Iya mah mamang nguping carios langsung ti Ki Doger. Nya saur Ki Doger teh memang gitu. Lamun di Jaka teh salasna mata can maot eta teh nih mas. Kadas Mang Dayung. Senajan riak beungeut nadaria tur serius oge anggar matak pikasirieun katinggalina ku Nilam Kinasi. Mamang, kunaon Ki Doger dipercaya? Hah? Pan geus puguh eta aki-aki teh rada ngawur. Tiap nyaritan oge teu boleh cawoka mamang. Jadi Ki Doger rek dipercaya. Tapi pikeun mamang mah cariosan Ki Doger anu masalah Den Jaka mah rada tiasa dipercaya oge nih mas. Sanaos Ki Doger rada purunyus, tapi kaseuketan batinna mah lumayan luhur nih mas. Cek Mang Dayung terus ngayakinkeun ka Nilam Kinasi. Pokona mah abdi mah teu percaya mang. Teu percaya 1% acan. Eta mang ukur omongan kosong, omongan ngalindur. Nya teu naon rek pacen teu mah pokona mamang nandeskeun yen Den Jaka teh memang teu acan ngantunkeun. Kitu kayaan guneman catur. Nilam Kinasi nempas deui mun Den Jaka can maot. Eta sakadar omong kosong. Mang Dayung tetep teureun-eureun ngayakinkeun ka Nilam Kinasi. Nilam Kinasi keukeuh teu percaya. Nu antukna silang debat Ratu Durgalarang jeung Ki Jatnika timbang ngabandungan teu wani mairan itu ieu. Waktu geus nyerelek kapeutingkeun atuh anu keur silang debat teh kabeh ngaroleset di tempat diukna laju ngarampih ka anggona sewang-sewangan. Nilam Kinasi asup ka kamarna ngahiji jeung Den Arya anakna, sedengkeun Ratu Durgalarang misah sorangan. Mang Dayung jeung Ki Jatnika ngagaloler di tengah imah, sedengkeun para jawara nu sejenna mah kabeh ngalampar di luar. Reup Nilam Kinasi sanggeus mepende anakna peureum. Nalika Nilam Kinasi peureum ngadadak Nilam Kinasi jadi pindah ka hiji alam. Di mana eta alam datar pinuh ku cahaya bodas, jalan ngabulungbung ting di mana tungtungna. Tatenjoan tungtung deuleu upluk aplak taya batasna. Dina kayaan keur kitu celeg ujug-ujug ngajelegedeg hiji jalma anu make papakean bodas. Awakna gagah, otot kawat tulang wajah, bulu bitis keris, bulu kelek gobed. Eta jalma kasepisan. Nilam Kinasi gancang ngagrawan jeung nyebut ngaran eta jalma. Kakang Jaka? Kakang? Tapi Den Jaka teu nembalan. Nilam Kinasi tuluy nyebut-nyebut ngaran eta jalma. Kakang? Kakang? Jalma anu digerowanana henteu noli. Atuh Nilam Kinasi gancang ngarontok. Kakang? Nalika brug Nilam Kinasi ngagabrug Den Jaka. Ngadadak anu ditangkep ku Nilam Kinasi lain Den Jaka, tapi ngadadak jadi sadahan tangkal anu badag meh segede bitis. Atuh
korejat. Nilam kinasi ngorejat nyaring tina sarena tarangna renung ku kesang paromanana uleng mikiran impian anu cikeneh ka alaman red maehna ngareret kaden Arya anu masih tibra ngagebra sare di gigireunana saheuletan mah nilam kinasi tuluy anteng ngalamun sakapeung ngarahuh panjang nu akhirna jung nilam kinasi cangkat tina pangsarean laju koloyor ngagedik indit karohangan tengah kabeneran Mang Dayung keur ngagaloler jeung Ki Jatnika. Mang Dayung, Mang gentran nilam kinasi kurubug. Mang Dayung ngakurubug ngorejat hudang laju ngareret Ai geuning nih Mas, nah bet gugah deui ini Mas, pan ieu masih janari jeung mah Mas. tanya Bang Dayung kaheranan. Mang abi rek tumaros. Tumaros naon nih Mas? Ari mamang yakin teu lamun Kang Jaka teu acan maot? Tanya nilam kinasi. Mang Dayung molohok. Nah nilam kinasi jol nanya gitu. Padahal memeh sararete kekeh petekeh terpercaya. Ari kiwari nanyakeun masalah Den Jaka geus sirup tahu geus maot. Nyapikeun mamang mah ari yakin pisan mantu nih Mas. Mung mamang rada ngaragukeun kana tiwasna Den Jaka. Nyalamun mamang ragu gancang bawa pacul ka dapur mah, bawa pacul. Atuh Mang Dayung beuki colohok. Nyandak pacul. Yuk pacul kangge naon nih Mas? Kangge ngalabolen atanapi bade macul galangan saw batur. Piraku wayak yuk marek mau pacul nih Mas. Pokoknya bawa pacul. Lain reka kebon mah. Tapi orang gali kuburan Kakang Jaka orang pastikeun. Waduh. Nah telepat eta teh. Mang Dayung kaget. Nyamang pikeun ngabuktikeun ceritaan mamang tadi. Urang kudu ngagali eta kuburan ngara urang yakin jeung pasti yen Kang Jaka teh geus maot atawa acana. Tandas nilam kinasi. Ke. Asa teh gugur teu angin. Nya naon alasanana bet nih Mas gaduh maksan kitu. Padahal pan sate acan kulem teh peteukeun teu percaya kana can maotna Den Jaka. Kedi we soal alasan eta mah. Mending ayeuna mamang geura bawa pacul ka dapur. Wengi ayeuna keneh urang gali kuburan Kakang Jaka. Duh, moal aya juri gitu engke di kuburan ananya Mas. Cek Mang Dayung rada merot. Ari mamang bet kepikiran sieun ku jurig sagala. Di mana aya juri? Eta dina film-film loba pocong, loba kuntilanak. Lah, pocong teh di negeri urang wungkul. Da geuning di batu rumah eueuh pocong. Hehe. Atuh maklum borangan mamang mah nih Mas. Aduh, jig ah. Geura bawa pacul mang ka dapur. Mulai jurig moal keun kula anu bakal yang hareupan eta juri. Cek nilam kinasi rada kurawad dumeh Mang Dayung kaleken. Oh, mangga nih Mas, mangga. Engke pami aya juri guayana nih Mas tanggal walernya. Moal mulai jurig mah. Oh, mohon atuh ayo. Geus kitu mah gancang Mang Dayung ka dapur. Geus di dapur langsung ngajakan nilam kinasi. Harita duanana jerat-jerut keluar turun ti imah. Sanggeus kaluar ti imah, duanana kebat nuju kabeh kaler, lempang saeutik rada rurusuhan. Singkatna carita, duanana harita geus tarepi kalahan tempat dikurabgeunana Den Jaka. Didinya katempo aya 3 makam. Nu kahiji makam Andirja ramana Den Jaka.
Nu kadua makam Laraspati. Nu katilu makam Den Jaka. Ngan anu ieu mah eueuh tetenggeran padungan. Nilam Kinasih jeung Mang Dayung narangtung sisieun gunukan taneuh kuburan Den Jaka. Sementara mah can waka ngagali, masih neger-neger hate ngabuleutkeun tekad. Sok mimitian gali Mang, gali. Leres teh Nimas bade digali wae. Sakali gali tetap gali Mang, gali. Nya atuh Nimas, mangga. Kalawan sumanget, Mang Dayung mimiti ngagecruk ngulangkeun paculna. Sakapeungrut reat ka sakuriling eta tempat. Meureun manehna baluas bisi aya jurig anu nolol tina kuburan. Nilam Kinasih telemek teu nyarek teu kecet saeutik-eutik acan. Tuluy we merhatikeun setiap taneuh anu disungkal ku pacul Mang Dayung. Hate jadi kakategan teu puguh rasa antara harepan jeung kanyataan. Ari harepan mah anu diomongkeun ku Ki Doger teh bener ayana salakina can maot. Beuki lila galian pacul beuki jero nu antukna breh teh katenjo. Tetela di jero kuburan dina erongan aya nu ngajelepeng di jerona. Ngan lain wujud waruga manusia tapi nu ngajelepeng dina erongan kuburan teh sagolondongan dahan tangkal jengkol. Nimas, geuning ieu mah sanes layon Den Jaka Nimas. Ieu mah geuning dahan tangkal jengkol geuning. Garo Mang Dayung ti handap. Satu tas nyaho anu di jero kubur teh lain Den Jaka. Gek Nilam Kinasih cingogo. Panonna diperongkeun diseukeutkeun. Sanajan kayaan poek masih janari, tapi rada sidik. Lamun mah nu ngacepat di jero lahat teh lain layon salakina tapi pepongkol kai. Hah? Benernya Mang? Nah bet lain layon Kakang Jaka, tapi cag. Kaayaan Nilam Kinasih jeung Mang Dayung anu beres ngagali kuburan Den Jaka. Ayeuna urang tinggalkeun heula. Pastina Nilam Kinasih jeung Mang Dayung kaget sanggeus nyaho nu di jero kubur teh lain Den Jaka. Nu ngajepat di dinya ngan ukur sagolondong dahan tangkal jengkol. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di wewengkon ujung kulon. Harita kasampak di dinya geus aya si Kungkang Wulung. Matana mencerong seukeut ti barung ku amekan renghap ranjung. Buuk bodas tur panjangna diriaban katebak ku angin sagara. Di gigireunana ngajega si Banaspati. Kayaanana sarua diburu ambekan jiga nandangan kacape anu pohara. Edan, nyaan edan. Benteng aji kalimunan si Siliwangi teh bener-bener wadal wawang. Nepi ka kekuatan gabungan urang duaan timbang bisa nebus samat lapisan kasalapan geuning Banaspati. Cek si Kungkang Wulung ngangluh bari nyusut kesang dina tarangna. Peda geus meh 3 kali dicoba ku sacara ngagabungkeun kakuatan jeung si Banaspati. Tetela 12 lapis halimunan Siliwangi tetep masih can bisa katembus. Nya eta matak dewek ngagerowan ilaing oge. Dewek geus biakeun pikir. Dewek geus biakeun cara. Sebab kehalimunan si Siliwangi eueuh celah kalemahan saeutik-eutik acan geuning Wulung. Walon si Banaspati ngareret heula sakedeung ka Raden Surya anu keur diuk bari merhatikeun teu pati jauh ti tempat manehna. Kakuatan pangapes dewek oge horeng eueuh pangaruh saeutik-eutik acan geuning Banaspati. Cek si Kungkang Wulung deui. Piraku kudu didobrak ngagunakeun tenggeulan kadigjayan urang mah Wulung. Ulah Banaspati ulah.
eta lain cara nu hade deuleu. Lamun andikan nepi ka ngagunakeun tenggelan bogem babon atawa dewek ngagunakeun tenggelan Bandung Bandawasa, nu aya malah hancur burak-rakan ieu tempat deuleu Banaspati. Tempa si Kungkang Wulung teu sapamadagan. Terus kumaha tu carana pikeun urang ngadobrak ngabongkar 12 lalangse halimuna si Siliwangi ieu? Tanya si Banaspati. Nu ngawalon lain si Kungkang Wulung, tapi Raden Surya. Taya deui cara lamun salira duaan hayang ngancurkeun 12 halimunan, kudu ngagunakeun 2 pusaka teh Eyang Siliwangi, nyata Kujang Cakrabuana sareng Keris Nagarunting. Salian ku 2 pusaka eta mah moal aya kakuatan jeung pusaka anu bisa ngabongkar lalangse 12 halimunan Eyang Siliwangi. Cuy, aing teu butuh make pusaka pakarang anu karitu patus sagala deuleu Surya. Ulah nganggap ka aing biakeun ketak deuleu. Ulah nganggap aing geus takluk deuleu Surya. Sentak si Banaspati asa kasihkeun. Ucapan Raden Surya memang bener teu salah. Anu jadi kunci pikeun ngabongkar 12 lapisan lalangse halimunan eueuh deui iwalti kudu ku 2 pusaka ageman Prabu Siliwangi nyalira, nyatana Kujang Cakrabuana jeung Keris Nagarunting. Prayogi kauninga ku para hadirin saderek sadayana, Kujang Cakrabuana gagaman Siliwangi sabaraha waktu katukang kungsi dipake pikeun ngancurkeun kakuatan salapan tingkat bintang cakrawala milik Kraman Brahma atawa Jalasetra. Eta kujang digunakeun ku Den Jaka pikeun ngamusnahkeun salapan tingkat bintang cakrawala, di mana eta kujang mibanda kekuatan bisa ngancurkeun musuh sanajan musuh tingkat Sang Hyang. Kujang Cakrabuana tangtu boga pasanganana, eueuh deui pasanganana iwalti Keris Nagarunting. Hubungan antara Kujang Cakrabuana jeung Keris Nagarunting sabenerna 2 hal anu teu bisa dipisahkeun, silih ngadukung, henteu kapisah, henteu dibagi. Cenah Kujang lambang Pasundan, sedangkan Keris lambang Kejawen. Sabenerna mah lain kitu maksudna. Sabenerna Kujang jeung Keris salianti jadi pusaka, duana oge jadi simul atawa simbol atawa perlambang. Kujang ngalambangkeun seuneu, matak bentukna jiga huru seuneu. Keris perlambang cai jeung angin, matak bentukna rerewalan jiga ombak banyuan. Kujang perlambang resi, sedangkan Keris perlambang ratu atawa raja tunggal. Para resi biasana sok nyepeng Kujang, para ningrat biasana sok nyepeng Keris. Kujang anu perlambang seuneu warnana pasti beureum. Keris perlambang cai atawa angin warna herang bodas. Hal ieu anu jaga bakal dipake perlambang nagara urang nyaeta Panji beureum bodas. Antara simbol beureum jeung bodas ieu oge ngandung simbol siloka. Beureum nyaeta getih lakob Arabna Adam. Bodas bodas nyaeta angin lakob Arabna Hawa. Ayeuna balik deui kana carita. Sanggeus digebes ku si Banaspati model kitu, Raden Surya tuani cumarita deui meureun sentar nempo sorot mata iblisna si Banaspati anu boborelakan. Kadenge si Kungkang Wulung cumarita ditujukeun ka si Banaspati. Geus deuleu Banaspati, tu kudu nyarekan jalan anu gunana deuleu. Ayeuna urang coba sakali deui Banaspati.
Urang coba gabungkeun deui kekuatan urang secara sapinuna sabeakna deuleu Banaspati. Cek si Kungkang Wulung bangun masih penasaran. Ari pikeun dewek bahayu wae Wulung. Asa pira aku 12 lapisan halimunan teu bisa dibongkar mah. Tang tuh ieu teh aya titik kalemahanana. Walon si Banaspati. Meureun duanana masih kajurung ku rasa kapanasaran. Jadi sapuk rek nyoba sakali deui pikeun ngabongkar lalangse 12 halimunan Siliwangi. Set Si Kukang Wulung ketempo ngoleset ke tempat rada anggan. Tidinya kakarak we. Manehna ngalakukeun bubukaning kasaktian kadigjayanana. Nya kitu si Banaspati akur. Duanana pada pancuh dina tangtunganana. Panon dipeureumkeun. Leungeun pada saridakep sinuku tunggal. Mimiti nama taya galagatna naon. Taya nu karasana naon. Ngan lila kalilaan. Ujug-ujug seor gelebug. Angin jadi pating saleor. Laju ngegelebug tarik di sakuling bungking eta tempat. Katempo si Banaspati jeung si Kungkang Wulung geus mimiti ngalirkeun tanaga saktina. Diiring kuliukan leungeun anu alon tur lambat mirid lajurna angin. Raden Surya anu keur merhatikeun rada ti kajauhan jadi rungah ringe. Pedah taneuh anu ditincakna asa karasa ngarieg jiga aya lini. Red Raden Surya ngaret kabeh jauh. Ombak sagara ujung kulon katempo gumulungan manggunung-gunung. Kayaan kitu eta teh pasti tina balukar hibarna dua kekuatan gabungan ti jalema anu geus mungguh dina kasta sakti madraguna. Sairing terus pada ngalirkeun tanaga jero. Kayaan tempat beuki narima tebaranana anu luar biasa. Angin anu gegelebugan kiwari bari mawa hawa aheng matak tegenah karasana. Raden Surya oge kapaksa kudu mundur ngajauh sabab karasana asa ceriged kana awak. Harita si Banaspati jeung si Kungkang Wulung satutugna ngalirkeun tanaga jero masing-masing meh bareng. Duanana ngabelesat nuju ke arah dinding gaib anu teka tenjo ku panon biasa. Curela Jeleng wus duah serat kadenge sora anu ngageleger tarik nalika si Kungkang Wulung jeung si Banaspati neunggar dinding gaib. Kadituna si Kungkang Wulung jeung si Banaspati terus maju bari ngadorongkeun tanaga sapinuna. Taneuh beuki karasa ririyegan asa diayun ambingkeun. Raden Surya oge nepi ka nyolonton nu akhirna kadeprak. Raden Surya ngadeprak leungit kasaimbangan badana. Gelebugna angin beuki muih mokaha ngulibengan sakurling bungking eta tempat. Nya kitu deui ombak sagara gumulungan sabadarat. Memang teu bisa dipungkir kumaha digjayana ajen tahapan kadua jalma anu kiwari keur usaha sate kapolah ngancurkeun dinding gaibna Siliwangi. Keur maduanana mibanda ilmu tahap puncak terus digabung ongko puguh we jadi hiji kakuatan anu hese neangan tandinganana. Halimunan lapis kahiji bisa katembus, telila nembus lapisan kadua, laju nembus ka lapisan katilu, kaopat, tug nepi kalima. Nincak lapisan kagenep kakarak aya dorongan panolakan ti jero, mere dorongan balik anu rongkah. Si Kukang Wulung jeung Banaspati terus beki maju
terus beki ngadorong naker tanaga nguras pangarti sapinuhna. Akhirna lapisan kagenep bisa katembus, laju lapisan katujuh bisa kadobrak, lapisan kadalapan bisa kajorag, lapisan kasalapan bisa kasurung. Samat dinya rak dorongan si Banaspati jeung si Kungkang Wulung ngarandeg di lapisan kasalapan. Duanana coba meakeun dorongan tanagana. Beuki lila tanaga beuki dialuk dia disalurkeun sapinuhna. Duar waktosna kabujeng seep wadia balad ate official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.